Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kiai bunga, santri bunga, dala tukang ojek pot bulak balik kepada gelang sampai ke pegat rantena. Eta pegat rantai tukang ojek bulan mulu doang eta kan. Ya Allah, dala pedagang sarimit laris, pedagang sardentis laris, dina nilai ekonomi maju. Dala pedagang balon, nyerikan budak laletik di kerberang. Ngek. Teruskan memang menang gitu, setahun sekali ya. Dala pedagang cilok. Terus cos deh nyolokan cilok, tiduran nyolokan cilok, tiba-tiba nyolokan cilok, mana? Dala pedagang masuk, dala pedagang es, dala pedagang cendol, dala pedagang sarimi, dala warung-warung plastik. Ya Allah, Abah Haji, abdi memeh bulan mulut kaserang, 5 poin deka bulan mulut tanggal 25 Sapar, nek beli samping. Masya Allah, barang geus kitu ngaliwatan toko Cina, singko dagang endog. Eta 3 los tokona, eta stokna puluhan ton. Cekula, oh apa ini? Atuh telur Pak Haji. Cekula, atuh tersate eme. Ayo bukan rasaan. Lagian Pak Haji nanya gitu, atuh dia ada yang ngejawab model gitu. Penyikut. Apa itu? Telur Pak Haji. Iya banyak amat. Ini stok Pak Haji. Pak Haji lupa. Emang kenapa kok? Ulah api-apianan deh. Pak Haji suka lupa, bentar lagi mulutan jangan. Ayo cekula Pak RT, kok mulutan siapa? Pak Haji pura-pura, kan mulutan Nabi Muhammad, Nabi Pak Haji. Saya juga nggak ngakuin Pak Haji itu mau Nabi Pak Haji, atau bari lagi dia mau diaku ku Nabi Ayi. Sana jangan dia sih dekat opat kontainer kita endong. Itu Islam mau diaku ku Nabi Ayi. Iya, tapi alhamdulillah Pak Haji barokah. Dia ngomong barokah sagala. Eta Cina buat ngomong barokah. Masya Allah Pak Haji, Masya Allah sagala atas eta. Alhamdulillah Pak Haji, ini telur saya kirim. Kemana Pak Haji? Pandeglang, Rangkas Bitung, sampai saya kirim ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Berapa sehari? Saya kirim 30 ton. Rangkas Bitung, Pandeglang saya kirim. Cina dek bulan mulut atau Cina. Masya Allah, mana nu dirugikan? Letaknya kesalahan di mana? Dina muludan. Masya Allah, kiai tukang ceramah sampai keserak sawarana, kori sampai keserak, tukang sound system laris. Ya Allah, tukang salon pada nyewa, tukang tenda pada nyewa. Alhamdulillah. Ya Allah, para hadirin pedagang dulu, Masya Allah. Eta kula nanya kasih Mas, pedagang bakso sok iseng bae Mas. Wong sampean ini dagang bakso. Iya, alhamdulillah. Kalau hari biasa paling 2 kilo ya daging itu bakso saya. Tapi kalau bulan Maulid bagai begini ya, itu nyampe kalau siang Maulid, acara malam Maulid kita dagang terus muter, kalau nggak capek nyampe 8 kilo ya. Alhamdulillah ya. Istri senyum terus ya. Bahkan servis ditingkatkan tiap hari ya. Eta pedagang naon? Pedagang pedagang cilok dulu, pedagang cireng, pedagang segala-gala. Ya Allah, mana nu dirugikan? Teu aya, justru bararung. Aduh, delah atuh ayeuna urang keur barunga masyarakat tenjo hilir keur ngayakeun bunga. Bener tak? Masyarakat bunga alhamdulillah. Terus ada yang bunga nu diondang nu ngondang bunga kabeh, nu ngondang bunga, nu diondang leuwih, nu diondang nu ngondang. Alhamdulillah berkatna aya nu mawa, nu diondang alhamdulillah menang barak. Asik Bapak datang mantos ngariung menang berkat. Ayo ceng di Bapak negara dahar, ayo barang kokobok oreng sarimi jeung beas. Pala hadirin wala hadirat. Ya Allah, buku cek panitia kami jenengan kiai kateter berkat. Munasabah kateter.
salakina ngariung pamajikan ngilu minantu 12 di bawah kabeh incu 24 ngilu kabeh ngariung oh aduh mau nasabah kapepet mantap alhamdulillah ya Allah para hadirin anu didugikan bu pak mantap eta Abah Haji Indin anu zakak kula Ijamal iya berkat bagus nu asak bagus nu atah jakwari mah campur cekula nu atah bagus nu asak ba ainu nu pambagusan nu mana nya atah nya asak akur nya atah nya as nya atah nya asak eta nu leuwih utama ngan lamun neuk muji ganjaran mah utamaan nu asak lamun neuk muji ganjaran sabab sodako mah nu tere katarima ku peujeuh eta nu utama ringkesna nu tere bari dihakan lamun nguji utam tapi lu teuing atah bagus atah ba asakeh ba nah iyalah para hadirin mana letakna kesalahan teu aya bapak-bapak ibu-ibu tuh hiji tanya geus urang muludan teh wasilah muludan muga-muga dosaku urang ku Allah diham amin ya rabbal aya hiji tujuan maulid urang teh yang diampura dosa jarum masa loba dosa hirup urang mah tukang nyieun dosa udang hees nyieun endek hees nyieun endek ngaji nyieun di pangajian nyieun balik ngaji nyieun heuh kira ibadahna eta maka lamun jelema andai kata kudu masuk ke surga ku amal perbuatanana jangan diharap model urang ulah aku ahli ibadah nggak mana ibadah dia sholat usolli di masjid hate jalan-jalan pak usolli hartina ibu-ibu dirompok hate jalan-jalan leres deh bu jauh nek make puasa urang loba acak-acakan nek make sodako urang mah kadang-kadang loba ria iyalah hararese makana urang tujuan maulid anu kahiji hayang dihampura dosa anu kadua urang syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala muga-muga tasakuranana ieu urang kampung Tenjolaya hadirin wal hadirat diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala ditampi ku Rasulullah amin ya rabbal alamin nah sebabna eueuh deui kanikmatan paling gede kecuali dilahirkeun Kangjeng Nabi naon sababna alhamdulillah para hadirin moal bisa jalma ka surga tanpa mengikuti Rasul moal bis sehingga Rasulullah tiap istan kodana minan nar nyalametkeun urang di neraka tah mantap penting namulu dan di dia urang nu kadua tasakur ke Allah nu katilu tujuan muludan bo dangukeun bawa balik ka imah urang teh yeh jalma kotor Rasul jalma bersih eta disambung-sambung moal nyambung jelma kotor jeung bersih ngan urang keukeuh hayang nyambung mantap urang hadir kana muludan lamun minangka di sekolahan mah keur daftar hadir nah model di absen tak iya kedaftar hadir emang ketika muludan tadi ditembongkeun ku malaikat ka Rasulullah ditembongkeun bo dulu malam Salasa dulu Muhammad umat anjeun masya Allah kotara remok lamun lain cinta ka anjeun moal aya kita diuk di dieu leres gitu bener naon tuh jai mah boga segala boga imah ge bedugna terepal mana rada kalalotor tegarasa pala hadirin diukna terepal lur sebo kunaon lamun teu aya tertanam rasa cinta ka Nabi rek naon tuh ka dieu betul apa tidak masya Allah bo dalam Muhammad cek Rasulullah bo umat aing deuleu ya Allah keur ngadir mulud aya nu tungkul bae lapis pihak opat
aya nu nyekelan berkat bae nah si cerona penasaran aing mah ieu aya nu kitu bae anu kieu bae anu kitu bae ya Allah ditembong kata para hadirin wal hadirat ka Rasulullah ketika ditingali ku Rasulullah bener umat aing ieu mah hadirna karena ka aing cinta ka aing Masya Allah atohin Kanjeng Nabi makana urang keur daftar nah sababna jaga ditembongkeun ka Rasulullah tah ieu umat anjeun nu mawi para hadirin nu diharapkan ku urang eueuh deui syafaat Kanjeng Rasul ai syafaat naon Bu pertulungan naon cenah nah urang bahas ya syafaat penting ieu urang ngaji bab syafaat bae ai syafaat naon pertulungan syafaat Rasulullah kabagi 5 wa qala Imamun Nawawi rahimahullahu taala cek Imam Nawawi as-syafa'atu khamsun syafaat Kanjeng Nabi itu kabagi 5 hiji syafaat Nabi eta fil irahati fi haulil mauqif nah Rasulullah ngabebaskeun umat jaga di alam mahsyar begitu alam dunia diuruk dikiamatkeun cek Gusti Allah Subhanahu wa taala Israel mohon Gusti aya keneh teu makhluk aing nu hirup teu aya Gusti sireum dina itu dina batu hidup teu aya Gusti sadayana ku abdi Gusti cabut nyawana cek Allah ja aya keneh makhluk aing nu hirup teu aya Gusti aya keneh cek Gusti Allah Allah Gusti cek malaikat Jibril aya mana Gusti aya eta dia hirup keneh waduh akhirna eta malaikat Israel cek Gusti Allah cabut nyawa anjeun malaikat Israel digabung nyawa sorangan Allah tadi eta malaikat Israel hadirin nyabut nyawa ya Allah lamun andai kata hari tak aya nu reuneuh ngadenge jeritan malaikat Israel nyabut nyawa pasti eta nu reuneuh bertus naon sababna ku keceng-kecengna jeritan malaikat cek malaikat Israel mun nyaho kieu mah dicabut nyawa dari aing moal kieu nyabutan nyawa jelema ya Allah matak eta dicabut nyawa Pak dicabut nyawa teh nyerina alamatna naon Nabi Idris ngobrol jeung malaikat Israel RT Nabi Idris wah eta Nabi boga CS Israel siapa suat urang teh nyolah aya boga CS di Jibril gitu eta ngobrol Nabi Yunus jeung malaikat cek Nabi Yunus kieu Nabi Idris enan Idris henteu kita nonton kituan qala Israil qala Idris gitu mana tak mau digitukan kebal barabe enan Idris ieu bejana paeh nyeri berat nan dia kan pernah iya baca yang itu kan nyebutan doang oh lalu enak tidak Idris coba aing hayang ngasaan paeh cek Nabi Idris terus pang cabutkeun nyawa aing tapi ulah bablas asupkeun deui orang Nabi Idris ge sieun kana paeh ieu Pak lain paehna modifikasieun tapi bada paeh sedangkan ieu paeh ngacak RT muntah mah ieu paeh ngaruntuy rada mending misalkan ieu jelema boga anak 10 nu paeh anak boga hiji heulanan muntah mah ngaruntuy teh ngeunaheun rada mendingan nu kahiji paeh nu kadua siap-siap nu katilu geus bisa dahar-dahar aja nu kaopat asup rumah sakit pan ieu mah henteu maot eta kadang-kadang indung bapana aya keneh putrana atos mah seueur nu kitu kadang-kadang kakakna aya keneh adina nu bungsu geus maot aya nu kitu ya Allah kadang-kadang alona atos maot mamang nama aya keneh leres gitu ya Allah Bu kamari keneh deuleu jeung aing teh eta di pasar nawar toge tapi barang ada yang ngidin aing tadi berita paeh
tadi kene cenah jeung aing deuleu babacakan daharna daun mun rumuknya tuh lagi si eta ai barang cenah kuari pae aneh teu atuh henteu kunaon aneh-aneh di tadi dahar kuari pae atuh teu aneh nu aneh mah tadi pae kuari dahar apa aneh nah mana cenah si eta kuku pae ai kuari tuker nyatu atuh ngomong kejo RT kan boy barang geus kitu hadirin eta cek malaikat Israel ka Nabi Idris atuh teu bisa kitu anjeun bae nu minta ka Allah kulama kumaha Gusti Allah ngadoa Nabi Idris cek Nabi Idris Gusti abdi hayang ngasaan maot pangcabutkeun nyawa abdi Gusti tak pula bablas asupkeun deui cek Gusti Allah Israel cabut nyawa Idris tapi ulah bablas asupkeun deui waduh dicabut ku malaikat nyawa Nabi begitu dicabut eta nyawa Nabi Idris hadirin matana ngolor letana ndek keluar kabeh begitu sat blus diasupkeun deui cek malaikat Israel Idris kumaha rasana dicabut nyawa kumaha baik kumaha orang kita oke gitu antara kula bae yang gitu waduh cenah Israel eta dicabut nyawa andai kata eta hadirin leungeun kenca dicacak dipotong dibuntungan dicacak 1000 cacakan lengan katuhu dipotong dicacak 1000 cacakan kaki kanan dipotong dicacak 1000 cacakan nyerikna dicabut nyawa alamatan kos itu sagede ka Nabi Idris ya Nabi ya Rasul Adam Idris Nabi nu kadua eta sagede Nabi Idris model kitu atuh komo beungeut nu karieu hayo ieu urang para hadirin ya Allah cek Nabi Idris tekawawa Rabbana Karim tah ketika jelema dihancurkan ku Allah para hadirin alam mahsyar anu aya alam mahsyar itu satu pelataran nu eueuh tungtungna lamun di dunia negara nu bakal jadi alam mahsyar dina tafsir dicaritakeun itu para hadirin negara Palestina eta salah satu pelataran anu bakal jadi jaga di jieun alam mahsyar bahkan jelema nu maot ketika dicabut nyawa ruhna melalui negara Palestina heula mata orang Palestina hebat-hebat gagah-gagah Imam Syafi'i asal orang Palestina Imam Jalaluddin As-Suyuti pengarang kitab lebih dari 700 jilid ngarang kitab orang Palestina mantak dijajah ku Israel teeleh Palestina pahiti tombol 1000 sebab paling jenius otak sedunia orang Palestina cai sadunia lain siapa naik lang cai nu diinuman ku urang tiap poe cai nu dipake mandi tiap hari cai nu dipake nginum ku ibu pake ngaleku ibu pake wudu pake abdas pake ibak itu asal dari kota negara Palestina Masya Allah hadirin wal hadirin moga-moga dulu urang di Palestina ku Allah keur dijajah ku kafir sing dibere kasabaran sing dibere kemenangan Islam terus-terusan dicoba ku Allah Subhanahu wa taala. Urang mengenang gua bisa muludan di Indonesia mah makan pais. Nu kalaparan di urang. Alhamdulillah. Rabbana Karim balhadin. Begitu di alam mahsyar makhluk dikumpulkan ku Allah di zaman Nabiullah Adam sampai umat Rasulullah eta pagonyok-gonyok di alam mahsyar sehingga hadir sataranjang kabeh manusia
sampai Sayyidatuna Fatimah bertanya kepada Rasulullah, punten Rasul, aya naon Fatimah? Eta di alam mahsyar ieu urang kabeh ngahiji gogonyokan, meureun be cek Rasul. Laju sataranjang eta kami bikang jeung lalaki, meureun be. Eueuh nu make baju. Masya Allah, ieu susu kami kama mana? Larangan kami kama mana? Larangan lalaki kitu keneh. Kumaha cek Rasulullah? Fatimah moal aya ka isin lemah dinya mah ulah aja boroning mikiran larangan teu kawawa nyalametkeun awak bae ge tina panasna sakumaha di alam mahsyar 7 tumbak panon poe di luhur panas di handap panas anu dibolak useuna tina timah hadirin wal hadirat eta 1000 tahun dianggap ku Allah. Hayu gogonyokan wah dieu ka mana ieu urang ka mana ieu urang. Coba kan Nabi Adam, cek Nabi Adam, boro-boro aing ngabelaan daria, aing loba dosa. Berangkat ke Nabi Nuh, cek Nabi Nuh, boro-boro aing ngabela daria, anak aing kan jadi kafir. Terus, hayu aturang berangkat ke junjunan alam. Nabi terakhir akhir zaman. Ya Allah, begitu dong kata Rasulullah SAW, Rasul langsung sujud. Kabus di Allah, para hadirin wal hadirat, begitu sujud cekus di Allah, ya Muhammad. Irfa roksaka, angkat cira anjir hayang naon Muhammad Gusti cegang jeung Rasul gerak jalankan, gerak laksanakan, gerak pisahkan ieu umat rek dihisab ka masing-masing perjalanan. Urang menuju perjalanan mizan timbangan amal masing. Ya Allah, kakarak dibagi ku Allah. Lamun kafir bablas ka neraka. Lamun Islam aya keimanan, ahli ibadah, ahli taat, tukang muludan. Masya Allah, laju mana tukang maca Quran, tukang ngaji, daek salat sunnah, kata tangga bagur, tilok hasud, tilok sirik, langsung brus kasur. Aya nu mampir heula ka neraka. Aduh. Barang di deuleu cek Nabi budak mana dia teh nyolaya. Moga-moga orang mah ulahnya hayang langsung kasur. Degel-degel ge hayang. Geblek-geblek ge hayang. Tolol-tolol ge hayang. Polong ge urang mah hayang ka surga. Ya Allah, para hadirin, tadi bagi kafir ka neraka, umat Islam tak anu ka surga aya nu langsung eta mampir heula ka neraka. Nah itu teh ngaranna syafaatul uzma. Kafir ge disapaatan ku Rasulullah lebah dinya mah sebab diputus hukum. Cek orang kafir, Gusti ulah diantep ieu kami ndak ka surga, gerak kana surga, ndak ka neraka, boro-boro ka neraka. Di alam mahsyar ge semua model kitu. Masya Allah, para hadirin, iyalah nu kahiji syafaat Rasul nenangkeun umat jaga di alam mahsyar ketika pakewuh neangan pertolongan ku Rasulullah ditulunganana. Alhamdulillah. Eta ngaranna syafaatul uzma, syafaat keseluruhan baik kafir maupun Islam ditulungan ku Kangjeng Rasul. Hiji. Dua, syafaat Rasulullah eta fi idkhalil jannata bi ghairi hisab. Aya umat Rasul anu langsung asup ka surga teu make hisaban deui. Heong. Plus. Nah, eta teh dihisab deui. Moga-moga urang kabawanya. Coba eta umat Rasul nu asup ka surga hadirin anu tanpa dihisab teh jumlahna 70.000 umat. Bo, ya kira-kira urang tenjolaya ka bawah. Jawab. Ngan asana cek ulama RT beungeut ki moho potongan. Jelema sakolong dunia 70.000. Atau sahabat Rasul baik 124.000 sahabat. Ieu mah karake 70.000, kurang kene teh 54.000. Ya Allah.
makana hadirin cek Kangjeng Nabi ngadoa ka Allah, Gusti ulah sakitu teuing umat abdi nu asup ka surga tanpa dihisab. Tambahan ya Allah, ya Muhammad, tina 70.000 saurangna bawa rombongan 70.000, berarti 70 kali 70 sabaraha? Kurang lebih 4 miliar 900 juta. Nah, katakan 5 miliar umat Rasul nu asup ka surga tanpa dihisab deui. Tailah nu 5 miliar ieu kira-kira urang teh nyolaya ka bawah. Engke heula ulah men bawa teu pagapo kumaha kitu urusanna. Urang kalikeun deui ku ari. Lamun diuji umat Rasul di zaman Rasul duwi ka ayeuna geus 1445 tahun. Heh, atuh aya umat Rasul 1 triliun. Ieu mah karake 5 miliar. Awah, berak tanjol aja mata kabawa deh Allah. Makanya Rasul protes deh ke Gusti Allah, Gusti ulah sakitu umat abdi tambahan. Ha Muhammad cek Allah, wah ini tambahan. Piu siuk, 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 siuk. Ngan siukanana ku Allah dirahasiakeun. Wallahu alam 1 siukan 100 miliar. Wallahu alam 2 siukan 200 miliar. Wallahu alam bissawab. Ngan muga-muga urang maka asupkeun kana siukan anu eta. Begitu anda kana neraka urang teh nyolaya siok beka siuk alhamdulillah. RT leuwih teuing mucung teh guru beragak deui tungtungna ieu. Mucung teuing si RT mah. Atuh merosot deui tungtungna teh. Ya Allah, para hadirin. Iyalah syafaat Rasul. Para hadirin, fi idkhali man fi idkhalil jannata bi ghairi hisab, ngasupkeun umat langsung ka surga tanpa dihisab. Masya Allah. Nu katilu syafaat Rasul. Naik kemudian fi idkhali man hubisu wastahaqqul adab alla yu'adzabu. Aya rombongan umat Rasul geus dibui, geus dikarangkengan. Ya Allah, cek malaikat, cek Rasulullah, malaikat saya tak umat anjen Muhammad mual kembal deui disiksa, deuleu dosana tutumpukan, paeh can kaburu tobat, deuleu nu judi, nu zina, deuleu nu ngomongkeun batur, nu tukang hasud, nu tukang ngadu-ngadu, nu tukang nyokot bangkem. Aya teu sih anu pengemok di Indonesia. Eta nu kitu ngaranna batur juring. Pamajikan tedek syukur ke pangeran. Dangu kan ku ibu. Nu penting rodiah awak cager. Ieu kadang-kadang salah kita nyaona naon. Kita mayaran. Urang kula ngomong kieu, kai maing anu datang. Sorry. Ibu nu di mana? Kula di kampung anu 10 kilo 50 jarakna. Minta tulung kiai. Nah, kula ditagih wae. Cek kula ari nu nginjemna saha? Atuh ibu nu nginjem nama. Kapan aing kita mayaran? Bu, nu penting ngadengkeun ku teh dengek. Awak cager alhamdulillah. Masya Allah. Dang naon boga duit ge daripada di rumah sakit mah. Mending awak cager, ari awak cager mah dengekeun dahar, dengekeun awak cager mah dengekeun dengek. Udah ngararomong bae. Jodong bae barang hakan mah cenah haseum hiji haseum ongko dihakan ongko pusiala. Cenah ieu salah meni keseb dihakan bae jojo. Wadaki ngawada. Bo dengekeun ulah api tengah denge ya iya asina muludan menanya ho muludan mulut itu mana mulut iya asina dangukeun ku ibu nu penting awak cak alhamdulillah ya Allah dahar teu kalapar urang moal paeh kalaparan moal umat Muhammad moal paeh kalaparan moal apa sebab eta geus doa Rasul. Kaji, kerdi Madinah ke masjid ijabah tak? Kaji, ke masjid ijabah tak?
Masjid Ijabah eta Pak tempatnya doa Rasul. Kenapa disebut masjid ijabah? Rasul ngadoa di masjid ijabah tilu doa, nu dua di ijabah, nu hiji henteu. Mana nu di ijabah? Iya dengikeun Rasul ngabelaan umat. Dengekeun tiba heula ngabelaan beungeut kepada nu deureuh teh. Dijengkel. Ya Allah, apa kata Rasul? Cekang jeung Nabi, Gusti moga-moga Gusti ulah mere cobaan ka abdi jeung ka umat abdi, ulah nyiksa umat abdi Gusti, ulah mere cobaan ka umat abdi, ulah mere siksaan ka umat abdi di alam dunia, sehingga umat abdi paeh kalaparan. Ada yang doa Rasul, doa Rasul, Gusti ulah sampai umat abdi paeh kalaparan. Kubaca Allah, Muhammad doa iya kuaing dijabah. Ulah sia ternyata jago semua dengan doa Rasul. Kalau doa 3 bulan dulu ayah ia ditengol ayah PRT 3 letik kata hirup di dia cuman tuh jadi si anu waeh olah parah ayah ge paeh teu dahar mun paeh teu dahar mah ayah atau bila aku jadi paeh dahar atau hirup ngerana kabeh paeh mah henteu berarti air dalam mah ngerana henteu pak iya Pak Bu ya kunaon ieu urang teu yakin kabehan ieu jelema ngaji ongkoh aya kaimanan ongkoh ieu urang. Ibu kudu mikir jeung bapak orok na jero beuteun nanya ulah ibu orok ibu nu sok radeuneuh 9 bulan galibna eta dilebat patuangan ibu hirup mulai telinghur aya eta ge sok gedebeugan sok dicekel ka salakina Pak ieu mah cenah si Dede nu imah doang lalaki kenceng bupakanana cepapana coba cekel ke bapana dupak beneran gua cepapana aduh atek tupak mama ulah tupak jeung alung kan gitu tah bener tak aduh cenah eta orok ngajawab padahal eta bajeun dengan tengah-tengah bae ku ibuna cek ieu cek orok cek bapana aceng ngarupakan emak waktu karunjak mah nyarieun cek orok Ba, mama, aceng malah ngadupakan mamah lain. Eta ta ngadupak orai kobra. Sok aya pugu-pugu lol, becena saminggu sakali mah. Coh, becena ngajampe, balik deui becena. Enggak sudah seserian kepuluhan dada. Terus sama saya dia. Ye, bo, Pak. Eta orok hirup tak? Di jerop bedak ibu ayo pabrik biskuit. Ayo pada ganggu di Cirebon. Tapi orok hirup. Sanu ngari sekian. Nabat elah ku orok di jerop bedak pabrik biskuit. Tahu segala-gala hirup orok. Nu penting ge syukurna. Alhamdulillah Gusti abdi masakieu ya Allah nuhun Gusti abdi maka Gusti syukur abdi mah syukur ka salaki abdi alam bapak mama mah syukur boga salaki bapak pagawean bapak ya Allah tukang ngaduk bangunan jadi kenek-nek atana tukang bas lima kenekna tukang bas gadina 200.000 bapak mah 110.000 alhamdulillah mama masyaallah mun syukur bae ka Gusti Allah jangan penting awak cager bapak berangkat jam 7 balik jam 5 geus aya di imah gajina ngaranna 120.000 atau 110.000 alhamdulillah sakieu mah Pak atuh imah urang teu kabocoran imah boga 2 kamar kahiji urang kamar kadua anak 18 buat ngejajar alamat Teluk Bandung. Ya Allah mama syukur baik boga salaki bapak ya Allah tiba tetangga urang deuleu cenah ge tetangga urang gajina cenah ge sabulan 150 juta hari balikna setahun sekali belok panih cara pilih memajikan mata ke anaknya hiji bae teu nambah-nambah tapi mama alhamdulillah kuari geus reunuh deui bae anak nu ka 19
Hai waranya ya panggil jios di ya Allah alhamdulillah aya eta cenah bapak sok ngaduk bae ka sampai hideung punduk alabatan punduk kebo mama mah syukur ka Gusti alhamdulillah boga salak hideung geus teuing Gusti abdi mah hideung-hideung ge boga salak tibatan tatangga mah rang jarang da loba bicarakeun loba fitnah dalarang da mah berobat ke dokter balik jam 12 peuting kuku batur antri naik ojek cek RT teh cek masyarakat tuh cerang di mana itu cenah kuku batur geus barok matak syukuran bae geus boga salakideun non Gusti abdi mah boga salakideun aya eta punduk salakideun dua punduk kebo geus teuing abdi mah ridho ikhlas bios Gusti eta boga salakideun wios hideung mah angel kabelok kamari bagi letak nang leuk 3 cm teu kanyahoan ya Allah jahideung ieu bahkan hideung loba barayana ngarendeng jeung jeung batang gaung dua kali kakak bahkan kamari bagi cenah ngariung ka tenjo layar bukan masukkan tarang salaki abdi hideung alhamdulillah nyokot berkat 12 teu kanyahoan jahideung ieu bahkan kamari nekat buruk ke mobil sampah japajakeun plastik syukur Gusti boga salaki hideung salaki abdi nu mangantos manehna kulit hideung make baju hideung make baju putih kan doang tai cak-cak baju eta bapak dia mantes maneh dia diberikan baju ku anakna cenah nu beureum nyaho kulit hideung make baju beureum mah doang cakang tangkir syukuran mak Masya Allah alhamdulillah ya Gusti salaki abdi hideung dodol garut legit ari hideung bapake boga pamajikan cerewet syukur bae nuhun Gusti pamajikan abdi mah cerewet ngeunaheun teu kudu meuli radio bahkan alhamdulillah aku bawa wasilana pamajikan cerewet ya Allah eta imah bersih tilok eta kotok jakotok sieun cek batur kotok urang ka imah eta yeuh loba remeh teu hayang aing kamari gigabieun di sadek kanan bae antak ciri kan lamun iman utai kotokan nanti cerewet buka imah bener teh ibu-ibu mata kotok-kotok ibu burak gitu kalau ciri kan lah ya tak imah iya ya utai kotokan kan ya iman berarti cerewet untuk kotok dari kedua itu biasa untuk cepat banyak kotok tahu wawai kembali garing korek celing sebelah cepat makanya jadi orang mau ke dokter THT enggak syukur baik bu syukur kagus deh enggak ketika syukur la azidannakum ketika orang syukur kagus Allah la azidannakum maka Gusti Allah berizkina bakal ditambah salat ulah tinggalin ngaji saminggu sakali maca Quran lamun bisa baca maca sholawat sampai sebuting ulah kurang 500 kali berarti ayo Bapak Bobo dia Bapak Bobo di heran jadah doang berarti toh sholat 100 masih toh dibang 100 kali ayo nolongan TikTok buah ting korek ih gua hari aneh kayak ibu-ibu kolot-kolot nyawa Sherlock sedang moda di mana dia mak kami mah geus embok kami mah geus diolah nek lagi Jamal ini aing tinggalin we geus anteun ka sabari dinya bawa jelema geus aing mah mau motor ajung ibunya jalanna Sherlock namun Google apa bipilun belok kede lurus aja belok ka tuh loh ke kebon dangdut selanjutnya terserah Nini atau lali baru batur nungtung nalengit buka long wewe coba itu PRT ku gede laga ini yang segalanya ke HP ngesekolot 13 kais ini nyekel tasbih bener coba teteh pedagang lain bos lain wanita karir lain pejabat lain ih balagu aku nang aku cenah eta ibu kalau kau ngelape yang video call yang sah video call nah aduh biasa aja jangan hijau ini punya kelantas nggak sekolah udah gablek kais tereh bunga
ai dangdang geus ngelosok medok-medok sanajan make bedak mahal ge moal nyambung lain teu mempan bedak kulit ibu sudah tidak bersahabat dengan bedak lantaran geus peot dikandelan bedakna kos oncom supaan bala lagu buatin korek kunaon cenah kiai sok nyacer ibu-ibu bae dangukeun nabi pernah wasiat ummati umat aing nu harade umat aing nu hararad nu kadua as-shalah salat nu hade so ibuna salat salakina salat kitu pamajikana salat salakina ge kudu salat anakna kudu minantuna kudu hayang urang di rumah tangga adem asup ka kulkas hayang adem mah modal pertama na iqamatus sholat teu kudu kadi itu geus sholat gedekeun sholat lamun sholatna rapih 8 perkara komplit kabeh urusan dunia jeung akhirat aya dina sholat ningali Rabbighfirli warhamni wa'afini wa'fu ya Allah Rabbighfirli mugi Gusti ngahampura kana dosa-dosa abdi dosa nu gede dosa nu leutik nu karasa teu karasa dosa ngahajat teu dihaj Gusti hayang dihampura dan cenah Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi. Masya Allah para hadirin wal hadirat Gusti hampurakeun dosa abdi ngeunaheun lamun jelema geus dihampura dos aduh warhamni mugi Gusti mikawas abdi mugi Gusti nyayangi ka abdi lamun jelema dihampura dosa nya geus disayang Gusti Allah atuh cager ka ulah jauh-jauh di makhluk behelanan dihampura urang boga kasalahan ngeunaheun teh hirup urang boga dosa ka eta laju urang minta hampura aing hampura parineuk teu beunang masrakeun beung teu dekon aing pokona mah obat dikoro-korokeun aing mah ampun aing mah rumasa kada loba salah anggas nunggeus manggeus ku kami dihampura senang teh hate senang teh hate ya Allah laju aing kumaha geus ieu mah tenang bae dia ngaku kasalahan mah ku dihampura geus ulah mikirkeun naon tenang bae dia ku dibutuh naon dikarunyaan teh urang dunungan misalkan urang mengakui kesalahan ya Allah pala hadirin dunungan karunya deui ngeunaheun teh hirup ya Allah nisbat di makhluk model gitu ay Allah mah ulah aja baroning kanu salat kanu tilok kanu sok salat ka kafir ge Gusti Allah tetep rahmanud dunya dirizkian ku Allah kadang-kadang lain kadang-kadang kafir ge pala hadirin hai warhamni wajbur ya Allah Gusti ya Allah Gusti kasusah abdi tutup ya Allah hutang ya Allah hutang ya Allah salah kita usaha ngalumpuk segala mak buruk ya Allah Gusti bagawean komen layangan bae ya Allah geus kolot kalah narik lalayangan bae ya Allah masyaallah banyak kelan anakna narik manehna ya Allah begitu kaluhur set ditarik euy dedeceng layangan urang mainan layangan kaluhur sampingna kaluhurkeun layangan kaluhur sampingna kaluhurkeun terus layangan kaluhuran dele layangan urang cek anakna wah ieu nu gede malah layangan itu dulu petengna ge lain deui cenah ya dele bah ralawisna ge disebut hardidung nih wajburni warfa'ni moga Gusti ngangkat derajat warzuqni ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit eta warzuqni duit mugi Gusti ngarizkian Gusti abdi boga anak 8 ya Allah atuh coba salah sahiji eta anak abdi usahana muga-muga anu maju ya Allah Gusti ya Allah bener baik manang pak poe dagang cilok mana didorong make gerobak maju terus mundur-mundur ya Allah Gusti ya Allah anak abdi mah ya Allah jaga usaha ya Allah muga-muga usahana ya Allah main nama hayang di luhur sebagai usahana ya Allah bener baik dagang pucuk kalapa
Eta usaha paling luhur eta pucuk-pucukna beak ku eta. Hayang naon geura. Warzuqni wahdini muga Gusti maparingan taufik hidayah. Coba eta kuat kumplit jasa dina salat, makanya jelema tukang salat moal sangsara. Dijamin ku Gusti Allah berarti unggal poe minta ka Allah. Ud'uni astajib. Lakum geura minta jeung Allah ka aing, engke aing nu ngajabah, tugas dia minta aing nu ngajabah. Tugas dia istighfar aing nu ngahampura. Tugas dia nu minta aing anu mere. Kitu jeung Allah. Hayang naon? Dina salat para hadirin. Masya Allah. Bu. Nah, ialah syafaat Rasul kembali. Geus urang ieu kikian ge mun keur daftar diri ngeusi absen. Jaga di akhirat hayang dikenal ku Kangjeng Nukatilu syafaat Rasulullah para hadirin fi ikhraji man udkhilan nara minal usad. Ialah syafaat Rasul nukatilu para hadirin ngaluarkeunana jalma di neraka jahanam. Kuasilah syafaat Rasul dari rombongan jalma mukmin yang bermaksiat paeh can kabur tobat ka Gusti Allah dikeluarkeun syafaat para hadirin dikeluarkeun eta jalma di neraka. Kuasilah syafaat Kangjengna ya Allah. Makana hadirin dina hadis nu saja diterangkeun dina hadis syafaat yudha'u lil anbiya'i manabiru. Jaga di poe kiamat yudha'u lil anbiya'i manabiru minan nur. Jaga di poe kiamat para hadirin para anbiya diuk calik sadayana di mimbar anu dijieuna tina cahaya ku Gusti Allah. Kumaha Kangjeng Rasul wa yabqa mimbari mimbar kula ge aya cek Rasulullah. Tapi la aq'udu qaiman, tapi kaula tercalik di atas mimbar. Bahkan ulama ngadeg bae ditaros ku Gusti Allah. Ya Muhammad, kunaon anjeun teu daek diuk jeung nabi-nabi nu sajen? Ya Allah. Rasul jawab, Gusti abdi ma'alim lamun calik dina mimbar engke abdi bilih ka surga babarengan jeung nabi nu sajen. Umat abdi nyarelak di neraka. Alim abdi ka surga lamun keneh masih keneh aya umat abdi nyelak di neraka. Masya Allah. Poharan tukang Nabi ngabelan saha? Ngabelan begitu karya mukareun gareugeur teh ieu. Lamun Nabi ngabelaan ka urang di dunia jeung di akhirat kunaon kana muludan pelit bae. Kakarak di peta muludan 100.000. Anu ngap-ngapan jaga urang di akhirat. Ya Allah Rabbana Karim. Hayu semangatkeun. Balah hadirin. Kumaha kitu? Cek Gusti Allah. Muhammad hayang naon? Ya Allah Gusti cek Kangjeng Nabi. Ya Allah. Ya Rabbi adkhilil jannata cek Nabi. Gusti asupkeun ka surga man fi qalbihi khardalatun. Asupkeun ku Gusti umat abdi ka surga anu dina hatena aya keimanan sanajan sagede sireum ati. Ibaya dkhuluna diasupkeun ku Gusti Allah. Hayang naon deui Muhammad cek Allah. Gusti asupkeun deui umat abdi ka surga man kana fi qalbihi adna syai'in. Umat kaula nu aya dina hatena sagede sireum ateul keimanan, sagede kuman tapi punya keimanan. Nah makana ieu iman penting. Geus urang tujuanna bae ge muludan ningkatkeun keimanan. Ari keimanan jelema tebal jeung tipisna kumaha cintana ka Nabi. Lamun cintana ka Nabi pohara maka imanakan. Lamun eta imana lamun cintana ka Nabi ipis saeutik tiba heula nyumbang muludan 20.000 bae. Tiba heula nyumbang muludan 50.000 bae padahal warung gede motor 2. Ai motor sabulan katrika bayaran kreditan 600.000, ai muludan satahun sakali 200.000 teu lunas aya di dieu kitu. Heh, komplit amat. Ada nu kieu tapi kieu dipentai. Assalamualaikum salam enak pada muludan.
kedua dengan akan mana mual ada men ngomong kieu bae tah geura pentan bae cenah deung-deungeun ke kakak mah pandeuri eta sampai kuali teu mayar aya di dieu nu kitu komplit ieu urang teh layak. Ya Allah, para hadirin wal hadirat, Gusti horengkos kitu eta. Ya Allah, Kangjeng Nabi teh ngabelaan umat kuat pohara. Ya Allah, cek Kangjeng Nabi Gusti ulah disesakeun umat abdi di neraka, ulah aya hiji jajan. Cek Gusti Allah Muhammad sehingga eta Kangjeng Rasul asruk-asrukan ka neraka, cek malaikat Malik kieu penjaga neraka. Ya Rasulullah, ulah anjeun nu neangan umat anjeun mah calik bae kaula nu bakal neangan umat anjeun. Apa jawaban Rasul? Inilah tanggung jawab Rasulullah kepada umat. Apa kata Rasulullah? Wahai Malik, anjeun teh hanya penjaga pintu neraka, anjeun moal kenal ka umat kaula kabeh, kaula pimpinan umatna, maka kaula tanggung jawab bahkan kaula anu bakal neangan jeung ngajaya jeung nyokot umat kaula saurang-saurang kabeh di neraka bakal dibersihkan ku Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat kaula. Eta Nabi ngabelaan urang. Ngabelaan saya tah. Ya Allah, mata kuayana sing rajin maca salaw. Ulah darareug. Mah geus kolot mah geus ulah penting maca Quran. Lewal Quran mah. Ai bisa atuh kamayangan dasarna gede bener maca Quran. Ieu mah geus ini pan maca Quran ge, maca wadduha. Waduh, ini terkejut nama kalau tanya waduh deh. Lalu maka ada dari Quran mana ngaku break, mama wajah ada lagi rojak tanah, parojok matana. Seberes. Terus lebakan bayi maca solau, lebakan bayi maca istik. Dangukeun ya maca solawat sekali pala hadirin sadayana dihapus 10 kagorengan. Amin. 10 kegorengan dihapus, 10 kabagusan dibikin ke orang. Amin. Sekali eta maca salawat. Mata sing rajin maca salawat, nah lamun jelema rajin maca salawat beungeutna bersih, kahirupanna bakal tenang, anakna bakal sukses.